wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Cantika Deta Gekoira ti kelas 8A bade nyalorkeun beja badminton. Indonesia akhirna jadi juara ganda campuran. Dina turnamen badminton Indonesia Open, akhirna pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad sareng Liliana Natsir menangkeun hijina gelar pikeun tuan rumah eta turnamen badminton. Pasangan Tontowi sareng Liliana bisa jadi juara sanggeus nyalehkeun pasangan unggulan paling ngukur anu asalna ti Cina nyaeta Zheng Xiwei sareng Chen Xinchen. Dina pertandingan final Indonesia Open di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta poe Minggu tanggal 18 Juni 2017. Tontowi sareng Liliana bisa menang 2 game langsung anu skorna 22 per 20 jeung 2 per 15. Dina waktu 45 menit sanajan maranehna geus kungsi jadi juara dunia jeung kungsi menangkeun medali emas olimpiade. Jadi kakara ayeuna Tontowi sareng Liana bisa jadi juara di Indonesia Open. Saacana maranehna kungsi 2 kali jadi runner up juara Indonesia Open di 2011 sareng 2012. Dina eta pertandingan teh Tontowi sareng Liliana main nepi ka bebeakna ngalawan Zheng sareng Chen dina game kahiji. Sanajan maranehna sempet unggul 11/6, Tontowi sareng Liliana disusul malahan katinggalan skor jadi 14/15. Ya untungna Tontowi sareng Liliana bisa gancang ngabalikeun kaayaan sarta bisa nganggeuskeun game kahiji dina skor 22 sareng 20. Dina game kadua Tontowi sareng Liliana eleh ngamimitian maranehna kungsi katinggalan nepi ka skor genep nepi ka 8. Tapi terus maranehna bisa balik mimpin nepi ka skor jadi 10/9. Sanajan pasangan Cina sabaraha kali nyaruakeun skor, Tontowi sareng Liliana saeutik bisa ninggalkeun lawananna. Jeung akhirna kusames Liliana anu henteu bisa dibalikeun pasangan Indonesia eta bisa jadi juara. Sakian dari abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.